Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi di Tanopi Hidayat di kelas 10 MIPA 7. Di dieu abdi bade wawancara ngeunaan virus corona. Punten abdi bade tumaros perihal virus corona. Sok mangga. Kumaha opini anjeun ngeunaan virus corona? Virus corona teh virus anu picalakaeun sabab seueur gejalana. Iraha virus corona teh sumebar di Indonesia. Saprak akhir Februari. Naon anu kudu wargi Indonesia lakukeun ame virus corona teh teu sumebar? Mun bade kaluar ti imah kudu ngangge masker, terus kudu rajin wawasuh panangan. Kunaon kuring teh kudu cicing di bumi? Kukituna virus corona teu langkung sumebar. Sakitu wae wawancara ti abdi hatur nuhun. Sami-sami. Punten abdi bade tumaros. Sok, mangga. Jam baraha waktu nu pas lamun kuring bade moyan? Jam 10. Sabaraha lila waktu nu pas lamun kuring bade moyan? 15 menit. Sakitu wae wawancara ti abdi hatur nuhun. Sami-sami.